Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa li baiti syamul kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila arwahi abaihi wa iwani minal anbiya'i wal mursalin wa jami'i usuli wa furu'i wa dzurriyyatihim. Nas'aluka Allahumma tanbana bi mujizatihim. Thumma ila arwahil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa la baqiyati sahabati ajma'in radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila arwahi kulli wali wa waliyatin min masyariqil ardi ila maghribiha bi barriha wa barriha min yaminiha ila shimaliha khususan ila arwahi sultanil awliya'i qutubir rabbani wal ghasis samadani sayyidina Syekh Qadir Jailani al-Maghdani qaddasna sirra wa jami' usuli wa furu'i wa dzurriyyatihim. Nas'aluka Allahumma tanfa'na bi karomatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila arwahi jami' ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jiddadina wa ammamina wa ammadina wa khawana wa jami' usuli wa furu'i wa dzurriyyatihim. Ghafarallahu dzunubahum wa rahimahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadza hadiyatun ususan ila arwahil syaikhuna. Qabarallahu junubahum wa rahimahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadayana para alumni anu parantos ngantun di alam dunia ieu, terutami nu enggal keneh karsana almarhum Bapak Mubin Gunung Sugih. Doakeun ku urang sadaya mudah-mudahan anjeunna di alam barzahna salamina aya dina rahmat Allah, dipika deudeuh, dipika nyaah, dipika asih ku Allah. Oge alam barzah tempat pangsalikan anjeunana, moga-moga ku Allah idama rawazatan min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadayana jamaah pangaosan sasihan dinangtos aranjeunna dina manahna masing-masing kagungan pamaksadan boh urusan duniawi atanapi urusan ukhrawi. Moga-moga sadayana pamaksadan ku Allah dikabul kalayan dihasilkeun sakumaha pamaksadan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Teras dan hanca. Halaman 28. Minangkana mah gergering.
Bismillahirrahmanirrahim. Uhroj kudu kaluar anjeun. Min awsofi basariyatika tina pirang-pirang sifat kamanusaan anjeun. Angkuli wasbin tina sakabe sifat munakidin anu berlawanan li ubudiyatika kana sifat kaabdian anjeun. Litakuna supaya bukti anjeun linida ilhaqi kana panggero ti Allah eta mujiban anu nyubadanan wa min hadratihi jeung tina hadirat Allah wa min hadratihi jeung tina hadir ka Allah eta qoriban anu deukeut. Muyan deui uhroj kudu kaluar anjeun min awsofi basariyatika tina pirang-pirang sifat kamanusaan anjeun. Angkuli wasfin tina sakabe sifat munakidin anu berlawanan li ubudiyatika kana sifat kaabdian anjeun. Litakuna supaya bukti anjeun linida ilhaqi kana panggero ti Allah eta mujiban anu nyubadanan wa min hadratihi jeung tina rasa hadir jeung Allah eta qoriban anu deukeut. Bala wargi jamaah pangaosan anu sami hadir di dieu makalah anu 34
rek menyaurkeun kasauran Syekh Ibnu Athaillah pentingna seorang hamba Allah bersih hati, bersih manah, bersih tina sakabeh kokotor hate anu mantak ngahalang kana tiasana wusul hate urang ka Allah. Jadi urang selaku hamba Allah nurek balik ka Allah penting hate teh kedah suci, hate kudu bersih tina sakabeh panyakit hate. Pangna kudu bersih hate jeung kudu suci hati supaya hate urang tiasa usul ka Allah. Ari hubungan diri jeung Allah teh lain ku jasad kan. Hubungan diri jeung Allah teh kumaha? Sairin atanapi salikin jelema atawa abdina Allah anu keur ngaleumpangkeun hate sina tepi eta hate ka Allah. Tapi moal bisa tepi atanapi moal tiasa wusul ati ka Allah satungtung dina hate reuteum kokotor hate nu mantak ngahalang kana tiasana wusul tepi hate urang ka saha ka Allah. Jalmi anu tepi atina ka Allah teu kagemang ku ramena alam dunya, teu kagemang ku indahna alam dunya, sok disebutna teh wasilin. Wasilin teh jalmi nu tarepi manahna ka saha ka Allah. Wasilin teh aya nu makomna makom musyahadah, aya deui makomna makom muraqabah, aya deui nomor katilu makomna makom fana. Ieu tingkatan wasilin jalmi-jalmi anu parantos tarepi manahna ka Allah, teu kagemang jeung teu katipu ka kaindahan alam dunya. Makom muraqabah atina kagungan rasa selalu didangu ditinggal ku Allah. Jadi hubunganna teh jeung sifat sama basorna Allah. Allah kagungan sifat sama hartina Allah maha ngadangu. Allah kasifatan ku sifat basor hartina Allah ningali. Tuluy diimankeun diyakinkeun nepi ka tembus ngajadi rasa. Rasa diri salamina hirup di dunya, rasa didangu ku Allah, oge rasa ditingali ku sifat basorna Allah. Tarasa nu eta nu sangat berharga. Disebutna makom muraqabah. Abdina Allah geus calik dina makom muraqabah. Nancep rasa diri salamina ku Allah diuningan.
nancep dina manana rasa diri didangukeun ku sifat ilmu jeung basorna Allah. Rasa nu eta anu jadi dangdanan. Mantap dianjurkeun ku agama dina ilmu tauhid. Iman ka Allah teh kudu sampai ngajadi rasa. Da loba jelema nu iman ka Allah percaya kana wujudna Allah. Tapi keimanan nu eta teu mata ngahalang kana kulampahan salah. Doraka maksiat terus. Kapan iman hatena ka saha? Ieu kakara iman, kakara percaya, can nepi kana darajat yakin, kadituna can nepi kana ngajadi rasa. Jadi iman teh can aya dangdananana can eta. Can jadi alat pikeun mager diri tina laku lepat. Nu mawi ku hukum syara dianjurkeun jelema nu iman ka Allah kudu nepi kana pangkat yakin, tina yakin singa hisi ngajadi rasa da eta. Da uyah ge ari teu aya rasaan mah teu ya hartina nya. Urang kaungan uyah. Tapi lamun diletak teu aya rasa asina kanya dipake samarangangeun. Pan moal. Urang kaungan gula tapi leungiteun tina rasa amisna kanya dipake ngolak. Moal. Iman ge kitu. Iman usahakeun sing nepi kana yakin. Tina yakin usahakeun sing nepi ka ngajadi rasa da eta. Ta ieu teh tingkatana bangga. Kudu seueur tafakur jeung tadzakur. Jadi makomna makom muraqabah. Rasa diri hirup di dunia terlepas. Tina rasa ditingali ku sifat basorna Allah. Didangu ku sifat samana saha Allah. Jalmi nu kitu geus salih dina makom muraqabah. Waliullah eta. Kedua ya abdina Allah salih dina makom musyahadah. Itu sabaraha kali diulangi. Ari makom musyahadah mah naon nu katingali ku panon zahir saperti pada melan Allah. Nu kasaksi ku hate wujudna Allah di eta makhluk. Saya ngabasakeun ana. Jadi makom musyahadah. Naon anu katingali ku panon zahir. Kayaning dadamelan Allah bumi langit katun saeusina nu kasaksi ku panon hate mah wujudna saha Allah. Ari urang mah sok katawan rasa teh. Mun ningali gunung hate ge nganukeun rempok gunung. Teu parat ka zat Allah nu nyiptakeunana kitu lain. Jadi cokolot teh mah panon beuntak tapi teu ningal. Ari panon naon? Beuntak tapi teu naon? Teu ningal, kawas mata simeut. Katingali ku pandohir af'alullah pada melan Allah tuh gunung, tuh langit, tuh laut, ieu bumi, ieu zagat. Panon hate ge semet nempo eta we teu parat ka sahana. Ka Allah nu nyieuna. Ta ieu teh cekolot mah baheula sok disebutna teh mata molotot tapi teu naon. Teu deuleu. Teu parat ka Allah nu nyieuna aneh lain. Ta'ari makom musyahadah mah teu kitu. Waliullah anu calik dina makom musyahadah. Satiap ret ningali af'alullah pagawean Allah
nuka saksi kumanana Allahna lain pada melan. Duh tembih pisan yang orangnya. Urang mah cek tadi mata molotot tapi teu naon. Katilu aya makom fana. Jalmi anu wusul atina anu geus tepi ka Allah aya nu calik dina makom fana. Ari pana maruksak. Geus teu katingali ku panon dohir wujudna makhluk. Padahal alam dunya teh aya keneh. Reg-reg bari paguh. Tapi ku waliullah anu calik dina makom panama geus teu katingali ayana dunya teh. Nu katingali nganungkur hiji nyaeta zat saha? Zat Allah. Jadi kuluman alaiha paning teh nyaan asup kana rasa batur mah. Kuluman alaiha panin wayamko. Sakur makhluk ku Allah panin geus dihitung rusak. Aya tapi geus dihitung eueuh. Saha anu aya zat anu nyalira wayamko wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Eta mah geus teu inget ka makhluk. Makom naon mah? Makom pana. Geus teu inget we ka jelema. Geus teu inget kana ayana makhluk. Saking ku tembusna manah waliullah anu calik dina makom fana. Nepi ka makhluk geus teu katingali ayana. Nu aya mah mun hiji zat Allah nyalira. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Zat Allah zat anu hayyu nu hirup. Salian Allah geus diitung pana ruksak. Diajar urang singgaduh soca teh anu awas. Ulah seperti panon naon tadi? Panon simet. Tadi dia bade nyarioskeun pirang-pirang nu matak ngahalang hate sehingga teu tiasa usul hate urang ka Allah. Aya naon? Urang aos uhrun kudu kaluar anyut. Perintah. Birriyadoti kucara. Riyadho. Ngalatih hate. Riyadho teh. Dituyun dibawa eling ka saha? Ka Allah. Eta namina riyadho. Aya riyadhatul abdan ngalatih badan eta mah ku cara SKJ. Di dieu mah ngalatih naon? Hate. Jadi hate penting kudu dilatih. Kudu dituyun sinadaikeun lempang menuju tepung rasa jeung saha? Jeung Allah. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
anu bakal dipenta pertanggungan jawab isukan di alam akhirat teh hiji sampun pangdangu cepil, kadua basoro paningali soca, katilu puad hate. Tak iya hate bakal aya pertanyaan isukan di alam akhirat. Dipake naon hate maneh? Nah, anu geus sagad dipake mikirkeun urusan dunia, urusan tuang, urusan leueut. Kullu ulaika kana anhu mas'ulan, kabeh bakal dimas'ul. Bakal aya pertanyaanana isukan di mana? Di alam akhirat. Di mana urang salah nasarupkeun? Kaluar anjeun hiji ku cara riyadhah dilatih hate, kadua wal mujahadah merangan hawa nafsu, kaluar tina naon anjeun teh min ausopi basariyatika tina pirang-pirang sifat kamanusaan anjeun. Sifat kamanusaan nu mana? Anu diparentah urang kudu kaluar al-madmumati nu dicacan ku hukum syara. Sawaun sarua wae kanat bukti naon tilkal ausopu itu pirang-pirang sifat basariah eta zahiratan anu zahir wahia ari ausopun zahiratun teh eta alqaimatu anu ngadeg atawa anu tumetep bil jawarihi dina pirang-pirang anggahota. Mana sifat basariah anu dicacan ku agama anu penting kudu dikaluarkeun ti diri. Sabab eta marupakeun panghalang kana hate tina tiasana wusul ati urang ka Allah. Kagi batin. Aya seperti resep ngupat. Naon dana? Ari ngaran gibah teh ngupat, ari ngaran ngupat teh ngomongkeun lamun kadanyieun teu pikara sepeud. Ta ieu sifat basariah. Al-madmumah anu sangat dicacat ku hukum agama. Kadua wanami matin ngadu-ngadu batur si A jeung si B sina diadukeun ku pihak katilu si C datang ka A ngomong kieu ieu si B ngomongkeun maneh oi datang ka si B si A ngomongkeun maneh kieu oi tungtungna pas ea dua jelema gara-gara diadukeun ku pihak katilu. Eta sifat basariah al-madmumah anu dicacan ku hukum syara nu mantak ngahalang hate tina tiasa wusul ka saha? Ka Allah. Wa qatlin ngabunuh, wasalabin ngarampas harta kekayaan anu batur. Surlei ao batinatin atawa sifat basariah anu aya dina batin wahia alqaimatu bil qalbi anu aya dina hate. Mana hiji kakibrin seperti ngagaduan jiwa takabur. Taya sifat basariah anu sangat dicacat ku hukum agama anu mantak ngahalang kana hate
tina tiasa wusulna ati urang ka saha ka Allah. Takabur ieu teh akhlak setan. Akhlak setan takabur teh lain aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Dina Quran geuning aya. Allah ngangkat khalifah Nabi Adam. Ari Nabi Adam ku Allah didamel tina taneuh. Ari setan ku Allah didamel tina seuneu. Diparentah ku Allah kudu sujud ka Nabi naon? Pasjudu li Adam. Pasajadu illa iblis. Kulantaran Nabi Adam ku Allah dianggap sebagai khalifatullah fil ardi. Setan teu narima. Pangna teu narima mulya keneh aing daripada Nabi Adam aku kal ku Allah dijieun tina taneuh aing mah dijieun tina seuneu. Piraku seuneu kudu sujud ka Nabi naon? Adam. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Kibrintah sifat basariah anu sangat penting dikaluarkeun ti diri. Sabab eta jadi sabab mancak ngahalangna hate. Kana tiasa wusul ka saha. Kadua wa ujbin ujub. Naon ari ujub? Ari ujub teh rasa diri alus, rasa diri kaset, rasa diri pinter. Cek sepuh teh manggeuni adean kuda naon? Beureum. Nolak cangkeng dina naon? Dina ceuli asa aing uyah kidul. Ujubun, ujub. Tuluy riyaun. Ieu sifat basariyah al-madmumah anu dicacad ku agama, anu melekat dalam hati. Riyaun. Riya teh amal tapi lain karana Allah. Sumangat amalna. Sumangat ibadah. Tapi dina hate aya ser. Hayang kapuji, hayang ka alam, hayang kapake. Teh mantak batal ganjaran naon? Amal. Ngaranna riya. Yurauna. Jalmi-jalmi pada riya hatena. Maka ibadahna ku Allah moal ditarima. Sabab ibadahna lain karana mardotillah. Tapi karana hayang dipuji, hayang ka alam, hayang ka anggo. Ketika isukan lamun ditagih di alam akhirat, ya Allah, mana ganjaran salat tahajud abdi? Mana ganjaran salat berjamaah abdi? Cek Allah kari pentak ka jelema nu kumane bareto diriaan. Kamari mah usum pilkada. Usum pil naon? Kapan loba anu nyumbang ka masjid tapi tuluy dipentadeulin. Nyumbang karpet ka masjid sugan karana Allah da teu meunang dipenta deui. Ciri tada ria. Wasum'atun sum'ah hayang terkenal. Eta panyakit hate anu matak ngaganggu kana hate urang tiasa usul ka Allah aya sum'ah dina manah nyelap. Wahidun aya ngunek-ngunek.
Meureun cekolot mah bawalah satungtung ku aing can kadeuleu taneuh beureum. Aing moal arek ngaham pura eta hiknu dina hate. Padahal geus 50 tahun baheula paseana. Tapi nepi ka hari ini ingat bae. Nepi ka pok diomongkeun satungtung can kadeuleu naonana. Taneuh beureumna aing moal arek ngaham eta hiknu. Penyakit eta. Tuluy wasadun. Hasud. Naon ngaran hasud? Tamania nikmatil goer. Ngarep-ngarep hayang teuing nikmat nu aya di batur pindah ka uing. Ngarep-ngarep hayang teuing kanikmatan nu aya di batur pindah ka urang. Batur menang kanikmatan ti Allah. Usahana maju. Rumah tanggana katingali muasyarah bil ma'ruf. Padahal anyar keneh kawin geus kaduga nyieun imah agreg. Padegdeg dina hate teh naon? Keheul. Teu resep nempo hirup batur aya dina kamajuan. Malah kadituna hayang teuing pindah ka urang. Eta ngaran naon? Hasud. Ieu sifat basariah anu bertentangan jeung aturan agama anu wajib ku urang dikaluarkeun. Tong diingo sabab eta marupakeun alat nu matak ngahalang hate urang kana tiasa tembus ka Allah. Sum'ah hikdun hasud hubbu jahil. Cinta kedudukan. Kumaha? Boga mah kedudukan alus. Ngan ulah dipika cinta dah. Jadi nu goreng mana naonana? Cinta na karena kedudukan. Boga mah teu naon-naon, malah kudu dipake alat pikeun amar ma'ruf nahil munkar meungpeung jeneng. Nu goreng mah cinta na bogoh na karena kedudukan. Wahubbu malin cinta harta. Boga harta hade. Kagungan harta bana teh alus. Da Islam ini tah umat Islam teh kudu beunghar mun bisa malen. Al yadul ulya khairum min yadis sufla. Ma asana dinu wa dunya. Pohara alusna. Jelema anu beragama sarta kuat duniana eta kacida naonana tah alusna kana agamana sumanget duniana tebal ye ma ahsana din wa dunya. Jadi nu diawonkeun mah hiji hubbu jahid, cinta kedudukan. Sabab ku cinta mah mentak pasea lain. Beres gitu. Kepada teu meunang jadi pundung. Bantuan ge dicabut deui. Sugarek meunang bergitunya. Itu bukan ku cinta. Wa hubbu malin ila ghairi dalik jeung seueur-seueur deui. Tadi dia para ibu, para bapak sadayana sifat-sifat basariah anu nemek anu dicacan ku agama. Aya sifat basariah anu tumetep dina anggota badan. Aya sifat basariah anu dicacan ayana dina mana. Tasawur Syekh Ibnu Athaillah uhruj. Kaluar anyut.
min ausofi basariyatika tina pirang-pirang sifat kamanusiaan anjeun supaya naon angkuli waspin tina sakabe sifat kamanusiaan munakidin anu bertentangan li ubudiyatika kana sifat kaabdian anjeun. Jadi anu kudu dikaluarkeun ti diri pribadi teh sifat-sifat kamanusiaan anu bertentangan jeung sifat kaabdian anu tadi disebatan hiji-hijina. Ari sifat kaabdian teh sifat kehambaan diri ka Allah. Hiji sobar, kadua tawakal, katilu ikhlas, opat tawadhu, ta ieu sifat kaabdian. Litakuna linida'il haqqi mujiban. Pangna kudu dikaluarkeun ieu sifat kamanusiaan anu bertentangan jeung sifat kaabdian teh supaya bukti anjeun linida'il haqqi kana panggero ti Allah eta mujiban tiasa nyubadanan. Ulah dipanggil ku Allah canuluk bae. Geuning urang sanguping adan len. Wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikr jongjono di pasar. Padahal geus kapuping undangan ti Allah. Fas'au ila dzikrillah segera berangkat menuju salat berjamaah Jumat. Ta jelema anu bersih hatena pasti bakal gura-giru. Nyubadanan karena panggilan ti saha? Ti Allah. Tapi jelema anu kotor anu kancikan ku sifat basariyah nu bertentangan dengan sifat keabdian kalau begi sumangat di sawah kalau begi sumangat maculana. Nu keur panen kalau begi jongjon ngalaan bare. Kunaon pangna kitu kotor. Kancikan ku sifat basariyah nu bertentangan dengan sifat keabdian. Kedua, wa min hadratihi qoriban. Supaya timbul rasa deket hate jeung Allah. Supaya timbul rasa deket hati jeung saha? Jeung Allah. Ulah angang hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Teu aya dina hate abdi salian Allah. Atuh nu aya mah dina manah teh sawungkul. Supaya gitu wa min hadratihi qoriban Allahu aqrabu ilaika min hablil warid. Ari Allah leuwih deukeut ka anjeun daripada deuketna urat beuheung jeung beuheung. Tapi kunaon hate urang boga rasa jauh we jeung saha? Jeung Allah. Teu boga rasa diri cakep. Tahun tadi reuteum dina hate sifat-sifat basariyah anu dicacan usaha ku agama. Mau ini dia diparentahkeun lamun anjeun hirup hayang bisa usul hate jeung Allah wayahna kaluarkeun eta sifat-sifat kemanusiaan anu bertentangan dengan sifat kehambaan.
Mudah-mudahan aya manfaat. Kurang sami-sami diajar. Datu ayeuna rek iraha deui. Tah mahana jalmi teh. Jalmi nu hatena deukeut. Jalmi nu hatena salawasna aya alohan. Para waliullah baheula pupusna teh sabaraha. Nepi ka poe ieu ngalut jelema hayang ziarah ka saha? Ieu tanda jalmi nu sangat berharga di payeunan Allah. Kerju menengna hatena selalu melekat ning Allah. Gitu. Kapan ari mayit urang mah kal kadali ceuk teh mah baheula. Mayit bangsa urang mah seperti mayit kadal. Rame nate di tanggal 1 nepi ka tanggal 7. Kadituna engke amprok jeung malam jeung poe naon? Matang 10. Kakara rame kituna ge peda dinaonan. Parat 40 parat eueuh ngajarahan. Nu sarua mayit urang mah kal kadali eueuh bedana seperti mayit kadal. Naon jadi sabab pangna mahal hargana jelema di hadapan Allah. Dipegatan eureun para waliullah di ziarahan. Tah urusan hate, urusan naon? Urusan hate urang teh kotor can bersih. Tapi ka hate urang hirup di alam dunya boga rasa angang we jeung saha? Jeung Allah. Itu mudah-mudahan aya manfaatna. Hasbi Rabbi Jallallah alal hadi sallallahu ilaha illallah hasbi rabbi jallallah bi qalbi ghairullah alal hadi sallallahu la ilaha hasbi rabbi jallallah sallallahu la ya rabbi bil mustafa waghfir lana karami huwal bulladhi syafa'atuhu min kulli hawlim minal awali Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Khairu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.